Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mitra pamirsa sadaya nu sami mulya, cunduk kana waktu ninggang kana mangsa. Alhamdulillah urang sadaya kenging widi ti Gusti anu Maha Suci, tiasa patepung lawung patepang rarai deui, anu sangaja nepungan palawargi sadaya anu masih keneh mika resep mika cinta karena budaya karuhun urang nyaeta para pujangga Sunda. Oge kaleresan lingkung seni gending asih anu dipimpin langsung ku kersana Abah Saban Raya anu masih kene satia tur ngaropea karena budaya urang, terutamina budaya dangdutna boh Wanda Sundana anu sakitu adiluhungna anu payus dimumule kurang sadaya. Oge tisim guring sabaraha kanca ngaturkeun rebunuhun anu saageng-agengna ka kersana Bapak Witno, Ibu Yanti sakulawargi minangka lingkung seni gending asih diperdih kedah ngahibur sadinten sawengi. Oge alhamdulillah siangna tadi parantos atuh wengina ayeuna bade, mudah-mudahan tina ridho galih palawargi sadaya kalayan keng widi ti Gusti anu Maha Suci, hiburan ti awal dugi ka paripurnana ieu acara ulaya halangan harungan mangrupi hal anu teu dipikahoyong kurang sadaya. Amin amin ya rabbal alamin. Oge teu hilap tisim kuring sapara kanca ngiring doa ka dua mempele nyaeta ka Mas Karnito sareng Neng Kurniawati Hasanah anu alhamdulillah mantena parantos janten suami istri anu sah. Mudah-mudahan dina rumah tanggana sing runtut paut saoyunan aya paripos kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, sin janten rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Amin amin ya rabbal alamin. Mitra pamirsa sadaya nu sami mulya, supados teh nyangkolong teh kana waktos oge kaleresan ibu juru kawih minangka ibu juru kawih tunggal ieu teh nya indungna gending asih ieu teh. Teu birek deui nyata Ibu Idar Daryati alias indung mirem teh ngonya. Oge dibantu ku para juru ibing anu palih wetan nyaeta Neng Desi. Tah eta nu palih wetan. Oge anu tengah aya Neng Lia. Oge anu palih kulon aya Neng Cucu. Disarengan ku para biduan anu cara rantik cara rentil mohonya hampura bilih kaleulewihi centilna. Aya Neng Nani mohon nu palih wetan. Oge anu palih kulon nyaeta Neng Lili. Mangga urang kawitan bae hiburan dina wengi ieu supados teh nyangkolong teh kana waktos. Dina lagu Kembang Gaduh wilujeng nongton wilujeng ngadangukeun.
Bismillah. Bismillah ngawitan manggo toba muji syukur kayang widi muji syukur kaya widi haturan cenuju ya karang pemulihan siapa pemulihan neda widi maha mama suci pajak kararumpul sadayana ucu sawasiwi siliwangi sawasiwi siliwangi ka orang Banjaran tersebanyaran ya ka orang Salem sesalem neda rahmat sapatna para sabab kades aya ti Gusti no maha suci nedadi mah pakadus nedadi api di jari para sesepuh nedesa nedasa at pangriksa sareng kaparakaron nyangakan iya pabakti pabaminasa ulah badeng hiri dengki kembang gadung pajak ibadat lagu buhun titinggal karuhun urang titinggal karuhun urang aduh iya nyanggakeun ieu pangbakti ti sawasi kembang gadung nuka awas atong ya
ngawit manggo muji syukur kaya widi muji syukur kaya widi nedawede Maha suci sawasi siliwangi siwi siliwangi neda rahmat sapatna ti Gusti Nama suci nedadi mah Bapak RT Pak RW nedadi apa yang dijari nu diparayu nedasama nedasa paat pangriksa sareng kaparakaruhu nyangakeun nyepang bakti deui ulah bade iri dengakis kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan pokodi anggo hiburan ngaraketkeun duduluran aduh ya nyanggakeun ieu pangbakti ti sawasiwi kembang gadung lagu